Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi tepang deui dina pidangan dongeng Sunda kalayan judul Mojang Desa. Naskah karya Lili Guntur, garapan dongengku Mang Lili Guntur. Dina episode kaopat kamari hancate nalika dugi ka janten kitu nya bah. Nu dimaksad gadung hideung teh hartosna miwarang nyaring peuting. Rupina ku Mang Karca teu acan kapesek silokana. Mang Karca kalah aprak-aprakan milari tangkal gadung hideung, asruk-asrukan ka leuweung. Eda anu si Karca mah dina polokna teh, dina otakna ngan duit jeung duit teh di dapokna oge pan hayang boga duit sakarung si Karca mah. Si Abah seuri, atuh Usman oge milu mesem. Tah para wargi nembe dugi kadinya hanca teh urang teraskeun. Obrolan lekasan basa si Abah pamit rek ngalaksanakeun salat duha. Atuh Usman oge amitan celak kana motor. Satuluyna motor dihirupan gerung geleuyeung ngageleuyeung maju satutasna pamit uluk salam heula ka si Abah. Balik ti si Abah, Usman teu langsung muru ka imah. Kalah nyimpang heula ka warung Mang Bohel. Dibageakeun ku Mang Bohel meuni gepyak pisan. Kopi Jang Usman? Ceuk Mang Bohel langsung nawaran. Moal Mang atosen bae ngopi sareng si Abah. Rokok tah nu biasa sabungkus. Siap. Tembal Mang Bohel sigep ngaladangan. Sok rokok pesenan diasongkeun ka Usman. Ngobrol naon wae atuh sareng si Abah teh. Wah, kepo Mang Bohel mah. Ceuk Usman bari nyerengeh. Biasa we Mang, ngawangkong make judul. Tah eta memang kudu make judul rek ngawangkong. Ameh puguh alang ujurna. Nya Mang, ulah ukur ngarumpi. Bahaya pan ngarumpi mah. Kadituna teh ngagibah. Bener pisan Jang Usman teh. Beda ye nama Jang Usman teh. Tisaprak sering ngobrol sareng si Abah. Janten jero eta lah eusi obrolanana. Leres Mang. Abdi sering nepangan si Abah teh niatna seja nimba ilmu soal bag-bagan agama. Rumaos abdi mah kapungkur ngajina sumogol, bujeng-bujeng neraskeun masantren. Mantap pisan Jang. Jarang budak ngora mode kitu teh. Ceuk Mang Bohel bari ngacungkeun jempol. Ari sugan mamang mah bade ngahlaran Neng Lili sun. Ngadenge Mang Bohel nyarita kitu, Usman kalah nyerengeh. Sugan terek amek. Malah katingalina ieu mah jiga anu suka dijangjaruhkeun teh. Kira-kirana can boga kabogo kitu Mang Neng Lilis teh. Mamang teu apal Jang. Tapi salila ieu mah can pernah. Mamang can pernah ningali manehna bebarengan jeung lalaki. Kitunya. Ya sok atulah. Deketan ku Jang Usman. Bisi kapiheulaan ku batur. Penta nomor HP-na. Ameh bisa komunikasi. Mang Bohel mere masukan. Hebat tah masukan teh, ceuk Usman. Teu kungsi lila manehna pamit satutasna mayar heula balanjaan. Kocapkeun ti peuting. Usman hese sare. Panona susah ngerejep
pangaruh hatena anu teu weleh inget wae ka Lilis. Sedengkeun anu dipika inget nama harita teh keur anteng we nyoo HP di kamar bari lalangkarakan. Harita di luar hujan ngecrek mata wegah pikeun anu rek kaluar ti imah mun pareng aya keperluan. Isukna kirawan cihaneut moyan Usman nepungan deui Mang Bohel rek meuli kopi bari sekalian nanyakeun perkara obrolan anu kamari sore tea. Kumaha Mang? Tos aya info? Wah, acan Jang. Can aya balanya leng Lilisna oge. Tapi katingalina mah tadi teh Neng Lilis gak ke kebon jeung si Abah. Wah, nu leres Mang. Nya Jang, milu ke kebon. Mengpeung libur sakola kawas nama. Oh nya ayeuna teh poe Ahad nya poe Minggu. Usman kakara sadar yen harita teh poe Minggu. Cengan urang susul Mang. Usman ngaleos rek nempo Lilis ka kebon. Nya be Lilis keur nungtun si Abah laleumpang lebah pudunan. Leungeun si Abah diceke ku Lilis kawantu harita taneuh teh leueur balas kahujanan sapeupeting. Ti kajauhan Usman ngawaskeun kanu keur laleumpang patungtung-tungtun. Mireungeuh kitu hate Usman bet panas. Ningali si Abah pacaka-caka leungeun jeung Lilis. Tutalangke. Manehna malikeun deui awakna. Balik deui ka warung Mang Bohel. Rek nyaritakeun kajadian anu cikeneh kadeuleu ku panonna. Kutan kitu Jang Usman. Ceuk Mang Bohel waktu ngadenge donian ti Usman. Aduh, abdi jadi panas ningalina. Ningali si Abah dikaleng ku Neng Lilis. Marina oge maknya Neng Lilis aya rasa ke si Abah. Mang Bohel ngupahan kanu keur hatena ngalentab panas. Digitukeun ku Mang Bohel Usman teu nembalan ceuk pikirnya heueuh. Maknya teuing si Abah aya sir kadua leutik ka Neng Lilis. Apan Lilis teh budak kukutan manehna ti leuleutik. Para mitra rupina acara dongeng Sunda kalayan judul Mojang Desa dina episode danget ieu cag urang cekapkeun we ka dieu. Insyaallah dina waktos anu sami urang tepang deui. Atur salam kanu parantos ngadugikeun komen aya Ndui channel oge salam baktos nepangan kanggo ka Bu Hajah Kokom. Wilujeng wayah kieu mudah-mudahan sadayana sehat wal afiat. Salam baktos per mios.